Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah urang sadayana tiasa sarangan deui ngahanca kitab Sapinah nepi ka sifatu saja. Mudah-mudahan wae ieu kasempatan nepi ieu ngaji teh sing tambah-tambah kana ilmu urang oge kana kamangfaatanana ilmu urang. Mangga panginten urang lajengkeun wae kana pasal anu salajengna. Bilih palawargi hadirin sadayana anu hancana katingalin nu kamari mangga tiasa ditinggal dina hanca anu sateu acana. Ayeuna ngalajengkeun kana pasal anu matak ngawajibkeun kana adus menten nya. Kamari atos pasal cai nya. Ayeuna ngalajengkeun kana pasal anu matak ngawajibkeun kana adus. Bisa teu acana urang ngaos sadayana urang sasarengan sim kuring nyuhun hapunten heula bilih aya anu kalepatan dina cara ngaosna tanapi dina jabar jaeranana oge ngahartosanana. Kitu panginten mangga dikoreksian wae supados janten tambih-tambih semangat urang ngaosna oge mangfaat elmuna. Mangga panginten wae urang sasarengan wae belajar kitab Sapinah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung wae panginten nya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu pasal saiji bade martelakeun perkara anu matak ngawajibkeun kana adus. Mujibatul gusli ari seueuna perkara anu matak ngawajibkeun kana adus eta sittatun aya genep. Ilajul hasapati hiji ngasupkeun hasapah fil parji kana parji. Wa khurujul mani jeung ari nomor kaduana eta kusabab kaluar mani. Wal haidu jeung ari nomor katiluna anu matak ngawajibkeun kana adus teh nyaeta kusabab haid. Wa nipasu jeung ari nomor kaopatna anu matak ngawajibkeun kana adus teh nyaeta kusabab nipas. Wal wiladatu jeung ari anu nomor kalimana anu matak ngawajibkeun kana adus teh nyaeta kusabab wiladah atanapi ngajuru atanapi ngalahirkeun. Wal mautu jeung ari anu nomor kagenepna eta anu matak ngawajibkeun di adusan panginten nya ieu anu matak ngawajibkeun di adusan teh nyaeta maot atanapi nya kusabab maot teh ya. Sakedap panginten orang terangkeun sakedik-sakedik anu matak ngawajibkeun kana adus. Wajib adus kade hati-hati upami wajib lamun teu wajib haram. Jalmi anu salatna gaduh junub haram. Jadi disebutkeun nu matak ngawajibkeun kana adus teh nyaeta ilajul hasapati ngasupkeun hasapah fil parji kana parji. Bilih anu teu terang ngasupkeun hasapah fil parji nyaeta berhubungan intim atanapi sapatemon sareng istri upami caroge upami istri sapatemon sareng caroge. Paham pangintennya maksudna eta wajib di adusan. Upami ieu di antarana anu genep ieu kaluar mani atanapi haid nipas teras ngajuru henteu di adusan ku urang maka ibadah salatna janten haram. Oge maot pami anu maot mah di adusan pangintennya. Da anu maot mah moal tiasa adus nyalira. Kitu panginten tama kawajiban jeung anu hirup pangintennya mangadusanana. Lajengkeun kana pasal nu salajengna ieu pamangsa kedik sapasal deui. Paslun ieu pasal bade martelakeun parduna adus. Furudul gusli ari seueurna parduna adus eta isnani aya 2 parduna adus mah mung sakedik. An-niyatu ari nomor kahijina tina parduna adus teh nyaeta niat kade hati-hati. Niatna kada diniatan sabab kabeh perkara anu ibadah janten teh kusabab aya niat. Wa tamimul badani ari nomor kaduana eta nyampurnakeun atanapi ngawalatraan sakabeh badan bil mai kalawan ku cai upami adusna ku cai. Emut sadayana niat ulah hilap niat ngadusan sabab lamun urang tanpa niat ngadusan gejebur weh mandi tetep eta henteu
disebatna henteu susuci kade hati-hati susuci sareng bebersih benten pisan. Upami susuci mah kanggo ibadah, upami bebersih mah lebetna kana nadopah. Janten sakumaha urang uwah-uwih naon namina teh ibak tapi tanpa niat adus maka tetep urang gaduh junub kitu panginten. Ari anu gaduh junub haram dina ibadah netepanana kade ngaos Quran oge makaning tiasa haram pami urang gaduh junub atanapi gaduh adusaneun kitu panginten. Para warga hadirin sadayana mangga koreksianana diantos pisan bila aya kalepatan supados urang tambih-tambih manfaat ilmuna oge tambih-tambih semangat belajarna gitu panginten. Alhamdulillahirabbil alamin urang sadayana tos tiasa bebarengan belajar sapina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.